Kusabab riweuh urang sok poho Hirup teh ciptaan Gusti, sampurasun. unggal napas pinuh kahadean, sagalana geus diaturan. Kadang urang sok poho yen Gusti teh meliputi alam sakabeh. Ku kasih Gusti abdi tiasa leumpang. Wanci haneut moyan teh waktu nu paling alus keur napakuran ieu alam. Langit caang, angin nu ngahiap, Ngadengekeun sora angin, sora hate dina jero sepi. nu ngaieup pinuh ku rahmat. Moyan teh cara alus pikeun nyambungkeun deui jeung Gusti. Sagala agung kagungan Gusti, Cicing tapi hate nyarita. nu maha asih. Teu kudu doa panjang, cukup rasa syukur leutik anu jujur. Sering-sering moyan, sabab dina sepi aya obrolan nu teu bisa diucapkeun, tapi karasa. Jag moyan yeuh ah.